Teteh kumaha carana ngonten? Ajarkeun atuh. Tah di walerna ku abi di dieu we nya dina video sakantena abi bade masak. Hai, assalamualaikum. Lamun aya nu naros kitu teh abi kadang sok bingung nya kumaha ngajarkeunna da abi ge nembe diajar, abi ge ieu sok ningalian tutorial dina YouTube kitu nya. Pertamana mah abi ge teu tiasa kumaha carana, cuman abi sok ningalikeun batur, ningalikeun dina YouTube, sok milarian-milarian we kumaha carana hoyong kieu. Makana sok aya nu nyariosna hoyong diajarkeun ku abi, kadang abi bingung ngajarkeunna kudu ti mana gitu nya. Soalna abi ge belajar keneh teu acan tiasa sae kitu nya kaos anu lain gitu, kaos suhu-suhu. Intina mah nya lamun bade ngonten mah pertama niat, terus tekad, terus ngangge HP naon ge wios, da abi ge sami HP-na HP kentang, HP butut gitu nya. Tos kitu abi mah HP teh parebut jeung budak, jadi lamun bade ngadamel video masak-masak teh kitu nya, nungguan si dede bobo, kadang nungguan si dedena anteng. Pokona lamun bade ngonten mah terserah gitu nya, bade ngonten ngadamel video naon ge gitu, kawas abi kitu nya resepna masak ya abi ngadamel videona masak. Terus lamun teteh resepna ngeplog jalan-jalan ya, mangga gitu nya di video, enggak tinggal diedit. Terus anu resepna emam, barang emam ya tinggal keur emam we di video, enggak tinggal disambang-sambung gitu nya diedit. Anu di CapCut gitu nya. Abi mah ngan tiasa masihan terang teh sakitu we da abi ge masih kena diajar jadi teterang sadayana abi gitu nya. Ya masih diajar, video ge teu acan sae sama sekali gitu nya. Tah dinten ayeuna teh abi bade masak bakwan jagung, terus masak kentang tahu dicampur udang gitu nya di cabean. Terus sareng ngagoreng tahu biasa eta bisi si dede hoyongeun. Tadi abi meser kentang 3.000, meser jagungna 3.000, terus meser tahuna 5.000. Lamun udangna mah 8.000. Keur kamari meserna nya. Tah singkat cerita si tahu sareng kentang tos digoreng, lanjut ngagoreng tahu kanggo si dede. Lanjut abi bade ngulek bumbu seperti biasa eta cobek nanya tilas abi sarapan sambal bawang gitu nya da lamun enjing-enjing teh sok sarapan gitu nyoelan sambal dicampur endog gitu teh jeung sangu. Tah deui kana si tahuna ge tos asak lanjut bade ngagoreng bakwan jagung. Ya ngagoreng bakwan jagung ge mau disadayakeun sasakeun da seueur teh nya da kan bapana si dede mah damel jadina lamun digoreng ti ayeuna kapan ke kaburu tiis kan teu enaknya. Tah bakwan jagung atas asak mah lanjut abi bade numis bumbu kanggo si kentangna. Tah bumbuna teh tadi abi ngangge kemiri, bawang merah, bawang putih sareng cabe. Tang hilap dipasihan daun jeruk gitu nya ami seungit terus lebatkeun si udangna. Udang lagi ngasa upritnya kawas udang sawah teh ning aralit gitu tapi rada ageng saalit. Terus dipasihan cai we. Lanjut pasihan sesening. Seseningna pecin, uyah, gula, terus menyedap. Kau abis dipasihanan teh bawang putih bubuk. Tadi kau abis dipasihan ada bubuk saalitnya. Lanjut lebatkan si tahu sarang kentangna. Tong hilap dipasihan kecap saalit mah gitunya ami rada amis-amis kumaha gitu ya. Lanjut diudak aduk. Masak nage tong lami teh nya da tadi teh terus digorengan heula gitu nya. Tah ieu tos asak we dipaehan wis komporna ales dipareuman. Lanjut dipindahkan kana mangkok tuh pan jadi seueur ieu teh kangge 2 hari entah ieu abi masak teh sore gitu nya. Jadi sakantenan kanggo enjing sarapan papana si dede. Tong hilap bakwan jagungna pindahkan kana piring terus si dede nuju anteng amengannya ku abi dipasihan susu. Tadi dia pasakan abi tos beres aya sambal kentang, tahu udang, sareng bakwan jagung, sareng goreng tahu. Hayu cuang emam.